Mebek daun dangder makanan terfavorit. Nah, jadi caritananya barudak poe ieu oyot menang daun dangder ti sawah heudak oyot sabenerna mah batur tapi sari indung sorangan. Nah, berhubung ieu si daun dangderna lumayan loba jadi aing teh sok hayang dibebek dak heuh di seupan teh di seupan pokona mah paling mantul beh dari pernah teu ngadahar ieu bebek daun dangder di seupan. Mun can pernah wajib ngasaan sih ceuk aing mah. Lanjutnya barudak di dieu ge aing endek nguhkur kalapana atuh heueuh di dia pake honje sagala biar sedep jeung biar seungit. Ulah poho diberean mecin, diberean gula, diberean uyah atuh heueuh jai eueuh rasaan mah bebek daun dangder ge pan teu ngeunah meureun. Tah pangseungit sagalanya ieu diberean bawang beureum bawang putih lanjut dak dicampurkeun tah ieu si sagala tetek bengek atuh heueuh ja supaya pelem supaya seungit supaya ngeunah. Lumayan sedikit ribetnya dak atuh heueuh ja kumaha horeng ja hayang ngeunah mapan kudu rada gararati sagala ge lanjut tadi dia ge ku aing ieu dibungkusan tah kana daun atuh heuh jangke geus kieu mapan langsung di ieu di seupan teh di seupan henteu dak aing ge henteu sorangan jadi balik layar mah lobaan atuh heuh jang geus asak mapan lain aing bae nu hayang kabehan ge hararayang. Lanjutnya di dieu ge tah seengna geus disiapkeun dak tinggal nyeupankeun tunggu beberapa menit tah ieu hasilna nya barudak geus asak tidak lupa ieu dicicipin atuh heuh ngasaan tah di dieu ge dak ngalewog-lewog biasa bae dak sih mapan aing ngasaan heh teu cukup sakali dua kali can beak mah ieu sabungkus doang na ge moal dieureunkeun bari ku teu dikejoan.